tesanana astaga wiratan kalawan patra dimuncak kemanjar sering kacamata panumbak etayu batur ulang hiji laksanakeun pangwangunan asta bahasa pasastana maning tangan kagak gangga nama nyimpan wira wong ngalui anu tanu mangsi lan patra kartosipun kalap buketalan bulan aksara Jawi inggih kang sawidap perkawis kanggo pinucal eka lawan dasa eka sawiji dasa namaning ayo batur iki yasane para wali sarapan kasapuluh wali kang umur ilmu sugih pagaranti wijaksana ingin saling sing pagekan sing pagekan yo batur rampung cukup sayunan ular patangong Pau sang yang pertama sang yang latih gumantri kepancu dening ima-ima gambira kalian ancala basane gambira iku sadasaring samudra salah sapuncaking gunung apus kebang siwalang tunggal pinanda pinundupaken aksara wiragangga tanupatra asta basane wirawong alumi tanu gangga banyu tanu mangsi patra hartosipun kalap salajeng ngicalaken aksara mau medalaken aksara wianjana lan wilanjani masa wianjana wilanjana sasrakan ha wianjani wilanjani sasrakan alif alifan lajeng kumaha sasrakan hati pun pinujal tebakaring dateng bangawan wetan wiba marang tanah Jawi kumaha dijawab ulang pintre Prabu Jangga wonten ing tanah Jawi aksaripun dipun reka dados aksara kalidasa hartosna kali basa kali dua dasa namanipun janten dados aksara 20 sawiji-wijipun aksara 20 iya inggih anacaraka data salapa jayanya mangga batangan hartosna hanacaraka wonten ing belah wetan data salak kidul pada jayanya ngulon oh mangga betanga wonten ing belah alun sasrakan halip-halipan dipun pinujal temekaning bengawan kilen tumiba marang tanah suci kula aran ini kumaha di Arab dipun reka dateng Prabu Jangga wonten ing tanah Arab dados aksara 3 dasar hartosna 3 basa 3 tilu dasa namaning 10 wontenipun salajeng nakulat ai soal kesalahan makang ulang sami-sami silih hampura be sabab di dunia cenah cegat terangan kolot baheula teu aya dicibat tupang ampuh-ampuna lintang ulang silih malum silih hampura silih jejekeun silih anterkeun ka hayang patali-tali timbang gotong royong dinang goning yang hareupan sagala paswalan tinang tu bakal mencekil hasilna lor sekapinudah dupian usaha kilanan kakang mokaula
Kakang Muk Dewi Citrawati yap kapai lurus kapayun Den Putri Sari biang Pajeng kapayun tarik nandeng. nampi nuhun pemage Rai Prabu katedak katarima kaling gamurna simpen pulungati pun dehing mestaka kemele bercahaya nul cahya nuhun Rai hapunten samudaya ning kalopatan malihana Rai anu kuda dimalum jeung oke hapunten rupina kapungkeran ieu teh tengareun Kakang Karatawirya Kakang Pati dadi kukumaha teh saira teh Mahapati eta sora meni wenayeuk kitu nya sakitu sorana kumaha suwantena ieu kapidudaul pageping tigana hamarganipun Rai Prabu kersahan dimari dateng Kakang Patih Wiwah Gusti Anop Putri Dewi nyaeta tuang Raka Dewi Citrawati teh badine pikir saeunaun mangga kasaunan Rai Prabu tansah kangajeng-ajeng Kakang Karatawirya lulun palebah dieu kaula pangahajang angkir ka saira teh jeung teu kudu tumanya deui sabab deuk jeung saha deui kaula badami deuk jeung saha deui kaula pakumaha lintang sareng sampean salaku wawakil raja di Nagara Magada lurus sakumaha anu parantos kauningaku saira Kakang Patih kayan di Nagara Citragada di Nagara Magada sakit nuju gentingna di waktu ada pisan nyata dideg-deg ti unggal penjuru ti unggal madhab malah leuwih ti salawe nagara anu ngandung maksud jeung tujuan nyata teh sanes ngaleuheungkeun mikahayang ka Ajuk Muk Dewi Citrawati lurus da banawi teh hiji anugrah Rai Prabu anugrah wargi tong boro lalaki awewe seueur anu kataji ku kagelisan Den Putri Dewi Citrawati loba nu kaenana nya tapi ai gelis-gelis teuing mah ai gelis mawa bencana mah keur naon ning biasa we ai sakirana gelis mawa bencana mah keur naon ning biasa we nya dasakan nu hayang dugi ka kieu Rai Prabu teu hayang ngaceuk ke ngariweuhkeun ka rai ngariweuhkeun ka nagara lurus dupi anu salajengna ieu teh kada kumaha Rai Prabu manawi kaula teh bingung Kakang Patih Karatawirya barang nuju eca dinira manaja basane eca raos dinira aranjeunna manaja mandeg sakenapa sapratanipun lampahna Bang Sumantri anu diutus di Nagara Maespati ai sakawin Bang Sumantri saja ulun kumaula
di nagara Maespati nyatana ka Prabu Arjuna sasrabah dina waktos ayeuna Bang Sumantri kenging pancen diutus kedah ngalamar ka Dewi Citrawati bade nyanggakeun sabda pitakeun Sampurasun saha teh Sampurasun Sampurasun wong Magadha ieu kaula Bang Sumantri ulu aya tamu Kakang Kartawirya cobi tingali wah bade ditingali Rai Prabu saha temu Rai Prabu memeh aya tamu sanyana ajek teh dina waktos peuting tadi teh ngimpi Rai ngimpi naon aja ngimpen Kang ajek teh nyaeta pendak sareng hiji Raja Sinatria nah kumaha dina impenanana malah eta teh Raja Sinatria hiji nonoman gandang preteng tangkasep ngalempereng koneng taya pisan sawadeunana alah pangawakan campur awak sampayeun tiasa disebutkeun sampurna pulang daya pisan sawadeunana malah sakalian harita teh masihan nomor HP Aduh eta oh monya kan usul haritana hayang buru-buru disemes tiga nama pulang malah nawis dina serat kangge kenang-kenangan saurna aing ngaranna saha emut wae aing ngaranna teh nyaeta Arjuna Sasrabahu saha Arjuna Sasrabahu urang mana teh mana tah namanya nguping pulang mani ajas mani jentre pisan eta teh Sinatria nonoman teh raja di nagara Maespati ulu baru Raja Maespati nya walah raja hebat eta mah Gusti geuningan ieu Bang Sumantri kadengan geus wah siap habat sakalabat sina kalabat Kataya wang Wiswana waduh sapisan dadayun metmas dadayun metu mamu ingkang meprapa paniranga demang ewumang guling rana nadai perang tumaku kaget tinirane ngali kan leme prata aya name prata
asa karek mami ieu nu noman teh kasep ngalempereng koneng gandang tur pertentang gitu saya sawadeun ya cah nom bagia satekane dateng nagara kadatun magada linggih satata jeung kaula aduh kaula unyuk sumangat ti payun kaula nepangkeun pun bang Sumantri ti payun ngaturakeun sembah pangabaktos dateng Srina Prabu Gusti Citragada mugi ditampi ditarima pembagi sampean teka kantun kamapati diterima Nin saya kaula pun bang Sumantri teka kantun ka rupina ieu Dewi Citrawati teh leres kaula teh Citrawati ditarima rai menikah